Tingalikeun Kang Ibing Kiai hiji-hijina anu ceramahna deukeut tangkal cau. Aing mah nepi ka bingung. Aya kiai ceramah deukeut tangkal cau. Aduh, Gusti aing asa jadi cocodot. Ye. Tah. Urang mieling Maulid Nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun hiji we nu utama mah aqimu sholah adegeun salat. Urang mieling Rajaban tiap tahun, Muludan tiap tahun ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat. Kang Ibing malah menceramah tablik akbar jiga kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bungahna ieu ngali nu hadir meuni pinu. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing penuh siga kieu bunga. Ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing penuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Di Bandung mah nu kitu teh loba keneh Pak. Di Bandung mah ai di dieu mah sarua meureun da teu terang. Tapi sim kuring yakin di daerah dieu mah moal beda. Bu Pak jiga heureuy tapi nyaan hati-hati ieu ciri-cirina zaman edan. Teu percaya zaman edan saksian ku sararea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat pinuh kuno tinggal loler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meuni sila. Emah abdi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka embahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik gersok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh. Ai mere ka embah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk emah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh ka karunya sia teh ka emah teh. Ari digeureuh-geureuh ngambek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun maka Allah keneh. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Da eta mah jelema, aduh aing mah. Ye Bu Pak adik-adik ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan, iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongong, teu jabrik, teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok dibeda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gersok.
tukang macul jeung direktur mal bisa diuk ngareneng di kantor moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda Pak, di beda-beda apan di dieu ge beda, nu dipayun memake kue nu di ditu mah moal sia nepi ka subuh ge tanu keprok teh hayangeun ieu heukeun bae ieu mah ada contoh ayo teh diomongkeun da kadeuleu malah ku beda-bedana jelema mah ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan, bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Marake sapatu kelenci. Ya. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Ada teh maka seri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ye. Ni asa paciweuh. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret nguru. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngareneng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng iyah boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Encan ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipingpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jika seuri tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Carana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh wa may yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inasirka lazulmun ajib, musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam wasta'inu bisobri wasolah, penta ku sabar jeung salat eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting tahajud, beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku bahasa Arab, bahasa Sunda we da Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamentaana ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh.
Gusti nyuhunkeun rezeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah ka mana wae salat teh. Salat. Keung ayeuna mah kade urang sok poho bisi mah bisi. Baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye wah tisuk nepi ka sore hidup ai salat lohor henteu asar henteu ai sia. Balik magrib teh lapar salat henteu. Salat keur nu teu acan salat. Tapi sing kuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun. Heuh make meureun bisa aya hiji anu encan. Ye lainna naon? Masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin. Lamun ditanyakeun ka maranehna, naon sababna asup neraka? Maranehna ngajawab, baheula kami henteu salat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Nu teu salat catet neraka jahanam bagianana. Kajeun manggil kiai terkenal di luar negeri. Ceramah 2 poe sakali, percuma teu salat mana neraka jung tanyakeun. Kade salat. Arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa. Iman takwa itu salat rek kumaha takwa na atuh. Salat. Duh, Bu, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk akan merasai sakit dan mati. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayyada. Maut bakal datang mapageun sanajan andika nyumput tina benteng perkasa. Oh. Reueuh gawe pisan ieu mah, nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian, ayeuna urang bunga, umpamana ayeuna bunga. Wah, bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumaha lamun can salat. Wah, ngeri, Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun, lamun dina hiji poe kaliwat salat asar, segala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana. Terhapus. Urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh, nalang nu susah, nyumang masjid, nyumang madrasah, kaliwat salat asar, beak teu pahala sapoe eta. Atuh kumaha urang? Cing naon pibakeuleun balik? Teu nu ngeri. Cuman satu, rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat. Ari urang sok pikiran. Naon pibakeuleun balik? Pugu ari ningali di syariat mah, wah ieu bapak ustad sorban ngagober pasti ka sorga karek kahayang. Tayu koboy gondrong ieu pinu ku tato ka neraka karek sangkaan. Kajeun ting sorban ngagober ria seutik neraka nu ngadaguan. Koboy gondrong pinu ku tato bertobat, Allah Maha Pengampun, surga bagiannya. Makana cek simpuring ngan hiji salat itu. Ye, lamun urang tara salat, pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah. Di dunia geus karasa. Baheula basa simkuring pertama kali pisan reka Mekah, punten abdi bodor tapi haji. Jeung mineng ka hajina. Pertama kali pisan reka Mekah ku kolot di bejaan. Kade jalu, simkuring disebut jalu. Ari jalu teh hanapun bujal aya hulu. Teu kapan diganong, dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu. Tong ka mana wae atuh. Kade jalu, sagala amal perbuatan maneh di dieu di lembur di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana. Mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu, jeung sirikeun hate mah asup ceuli kenca omongan kolot teh bijil ceuli katuhu, tapi sabarakali simkuring ka tanah suci, sabarakali ngalaman nempo kejadian aneh nu teu asup akal. 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, masyaallah. Saya loba ngalaman kejadian aneh, Pak. Saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah. Di Mekah unggal manehna mandi caina ngadadak eureun saat. Tapi lamun batur anu mandi ngagolontor.
asa si eta mani keur disabun ge ret eureun malah gegedor cing Kang Ibing panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mani cai saat henteu loba omong dipanggil bari harewosan cing inget-inget Kang punten gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubunganna jeung cai ngaguk-guk ceurik aduh rumasa ayi akang teh keur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia malah aya nu aneh Bu apan kari ka Mekah kudu sehat da teu sehat mah ku dokter kloter ge moal meunang init nah atuh ka karage bus ka batas kota Mekah lamun teu sara mah karek bus ka Bir Ali langsung ngagerebeg linglung ya leungeun teh ngan kieu we jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh tuh muriding cenah keur di lemurna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kalarasan di dieu tukang renten eureun sia teh doraka ngabejaan we kubatur mah dilemesan moal sia ku urang mah tuh malah tahun 84 tah inget hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina 84 mah Kang Ibing ngalaman kejadian aneh ieu hirup keneh jelemana tahun 84 mah saya di Mekah isuk-isuk berang sore peuting tengah peuting subuh pagawean si Ibing nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meuni asa ringsek nganter awewe anu sasab malah hiji mangsa mah aya we nu nyasabna teh urang Libanon geulis ibu eueuh di Bogor ge bener wah geus di kebun raya ge teu manggih nah jika kebun raya itu teu manggih geulis main tadi anterkeun ka si Ibing Masya Allah jujur we kajenting di Mekah nganterkeun geulis mah semangat imahna teh naik di rumah sakit Ajijiah teh kaluhur kana gunung-gunung batu ayeuna mah kakara kapikir Mekah teh panas Bu lamun urang leumpang sirah teh ditutupan ku anuk baseuh 10 meter ge geus garing deui ieu mah leumpang teu make senal dina gunung-gunung batu nepi ka ngahulang tah kapanggih saungna teh kemahna ngakuna mah urang Libanon begitu beres kapanggih Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting Bu nepi ka ceurik dina batu tah sisi jalan bari ngahulang inget-inget naon kasalahan kuring teh nah ari bray teh Bu Pak apan kita tadi ge jiga Korea ge sim kuring teh bintang film jujur we lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot ai nu ngoramat tuh da lebar ya keun bae da Kang Ibing mah kulantaran kayaknya ngadongeng seutik kulantaran di dieu nage bodor nah da manggih wae atuh di ditu geus pikasirieun saya mah inget keur salat eta di hanapun Jabal Gubes gelombang kedua datang jelema meni ngajuta meni heurin salat nepi ka asa ruku ge hese tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangeun eta salat ruku sujud cengkat tina sujud poek si horeng hulu abus ka jero jubah aduh Gusti da kacipta urang Arab sampeana totojer merencek manehna teh isi rek ka mana atuh ka dieu duh tah aya deui pengalaman aneh teuing da ting teh ngalaman abi mah pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah ari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang Indonesia beda di ditu mah Bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek sok di urang mah ceklan jangot kolot ditojok ta urang tah di ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur aya di cepangan jangot mah teu naon aya sim kuring mah jelema lenger dibuktikeun tah jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 berang hareupeun kantor pos deket Masjid Jin ti ditu aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas kuring ti dieu kaitukeun jangot teh panjang cilang-cileung eueuh sasaha wah cobaan sia nekat deh urang mah geus pareup-hareup kerewek we assalamualaikum haji ai celengeung teh Kang Ibing abdi mah urang Bandung waduh era nah siga heureuy tapi nyan intina aqimus shalah dirikanlah salat keur naon urang mealing muludan ari salat ditinggalkeun percuma
ayeuna mah aneh. Lamun tadi isuk-isuk lebaran, apan urang teh sibuk anu mawarantang, nu kami toha, nu ka ditu, nu ka dieu. Beurangna lebaran repeuting tuluy salat subuhna sepi masjid. Ditaroskeun teh ka Bapak DKM, rupina mah cara pekene har. Aya itu parentahna aqimu sholat, dirikanlah sholat. Tapi teu nanaon teu sholat ke cara pekeneh mah. Eueuh sholat. Paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik sholat mah sejak anak umur 7 tahun. Supaya naon? Salah satu hikmahnya supaya biasa. Da sagala ge lamun dididik ti leuletik diajar ti budak, insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot. Contoh teu kudu jauh. Tah si Ibing. Lain kiai, lain ajengan, lain ustad pila kadar ge bodor, tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot, lain sombong. Dididik ti leuletik diajar ti budak tah ku indung, ku bapa, ku nini, ku aki, dahar sangu. Alhamdulillah. Umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejo keneh. Lantaran naon didikan kolot. Sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leuletik. Dinu hajat teh namru we jukut. Taya contoh didikan kolot nu salah. Mun aya budak cerik ti peuting, supaya repeh didik ku indungna. Hayo jempe. Ulah cerik peuting, tatangga gandingeun. Eta nu alus mah. Apan kolot urang masalah ngadidikna. Budak cerik supaya repeh disingsieunan. Halik sia jurig tah. Mimiti sia ngacaprak. Rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can kungsi neuleuh jurig. Aya ucing mah disada di luhur kenteng, tah ditumpakan jurig. Geus puguh ucing beger. Cing ciptakeun ku urang sing tenang, arek naon jurig tumpak ucing. Angkot loba, bemo aya, ojek ngabegreg, beca pabalatak, der tumpak ucing, apan sidik jurig teu gableg ongkos. Aya manu Korea koe ngaliwat ku kolot urang mah digebah. Bait kasabrang ka Palembang, nah urang Palembang dikorbankeun. Kumara mun ceuk urang Palembang kabaranang siang. Ngagunuk sia jurig didinya rek naon. Urang mah budak ngaliwat kana batu gede, tangkal gede, der dididik. Eta ulah kitu. Para runtannya nu ngageugeuh di dieu. Bilih ka sepak, bilih ka tajong, ieu putu bade ngalangkung. Tuh nyebutna ge putu lain jalabria. Naon akibatna tingali we budak di urang umur 10 tahun hayang kahampan kanu poe ke geus teu wani. Lain kikituan atuh. Di urang mah jurig digedekeun ai ka masjid hese. Eukeur mah eukeur dina TV ene teh loba jurig teh. Dina acara ieu jurig. Ya Allah, si Ibing mah wanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes. Jam 12 peuting, jam 1 peuting di gedong kosong, Pak. Sorangan mah batre we wungkul. Baiklah kumangke cik urang teh paling kana koran pelawak dia akan jurig. Sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian, Pak. Datang sorangan sepi onon, tapi bener. Aya selengseng bau nu teu ngeunah. Dituturkeun ku sim kuring ka mana ya bau jigna terus papai. Eureun di dinya di batrean, bener tai ucing. Yo. Kitu deui salat. Lamun dididik ti leuletik, diajar ti budak, insyaallah nepi ka kolot matri hese lesot. Balik ti luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunduh, dugsek sare. Karek saparapat jam geus adzan. As-shalatu khairum minan naum, meletet mata, da geus biasa. Coba lamun salat mimitina geus kolot, loba gangguan. Arek salat subuh listrik pareum aliran, wah, jeung tunu, jeung poek, jeung lulungu. Mun diriweuh cupu capa neangan tasbih, mana tasbih teh? Ka mana ieu tasbih? Ari gep indung budak. Mana ieu tasbih? Ari gep. Ieu we heula sementara kaberangan atuh. Padahal meheug mikir kajen poek ge mah nya tasbih gede-gede teuing. Cicing budak tong milu ceuri ieu urusan tasbih. Ayo salat. Ini yang utama mah. Lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing sok catet
taroskeun kajeun ka Bapak Kiai mana ge. Di mana salat beres taraneangan dukun, waduk teu percaya ah. Komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan. Arek percaya kumaha tukang pelet di deuleu ti pamajikan tukang pelet jiga gegetuk. Dek nanahaon saya kitu mara meeting. Inung jung sing salamet alhamdulillah siga heureuy tapi nyaan 62 tahun wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian tak usararea wani jurig ngaletak demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu mah jurig ge sareungit da nya tah para juri ka para hadirin nah jadi para juri gitu kemana wae teh tah kitu atuh heug salat anu bener tak ini dasar utama mah as-sholatu immadudin salat teh tiangna agama atuh nu teu salat mah sarua wae jeung secara teu langsung ngaruntukeun agama arek naon urang atuh ayeuna muludan rajaban bari jeung tara salat mah salah Sholat. Didik sejak kecil, ajar tibu budak, barudak supaya sholat. Ini baru yang utama. Yuk mengikuti jejak langkah Rasulullah mah. Hayang minum tapi era, era teh. Kumaha pikan ngadengekeun ceramah ronyok dina tembok. Ya di kolong lega Pak tuh alhamdulillah Kang Ibing saya sholat mah rajin keheula dari urang mah tuh bingung lain naon ya ai kakarak sholat lamun mangih ka nyeri diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud ngaderek-derek bijil cimata Allahu Akbar Gusti nyeri abdi ku si Eti tah sia menang we Eti anyar cul teh salat deui oh urang teh panbu ari keur aya aduh da eta kabita lamun ngaos dina riwayat eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq